Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel Berkah Segara. Kanu neme menakan ieu channel mangga wilujeng ngadangukeun carios-carios anu digarap ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Kada hilap anu teu acan subscribe heula nya. Mangga urang lajengkeun carios Jakarana anu dikarang ku Amburos wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah kiwari urang tiasa ditepang dawukeun deui sareng Mang Dedi Mulyadinata anu mana baris neraskeun pedaran cerita Jakarana nuki wari baris ditaratas naskah ieu carita bagian anu ka-15. Sakumaha nu kantos ditaratas dina hancanu katunda bagian anu ka-14 na pedaran Mang Dedi kepegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam isuk-isuk di lembur Cukang khususna di payuneun bumina Bah Idun anu harita loba nu cilaka ku alatan diserang ku garong teh nya untung aya jang Jakarana. Kumaha tu para pamirsa lajengna ieu carita langkung paos na mangga urang samsami Bandungan ku sadayana. Namun kadehila like, subscribe, komen, jeung loncengna pencet lo nya atau nepi tekan loncengna. Atuh nuhun para wargi, mudah-mudahan alus sadayana aja jelas sehat ursing paranjang yusa sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang Bandungan bagian anu ka-15. Pilih ku galih nu saena singkahan kumanah anu awona. Dikeun pieunteukeun nggoning urang lumampah dunya di alam dunya. Mangsa alam isuk-isuk di lembur Cukang khususna di payuneun bumina Abah Idun nu pangbeungharna di eta lembur. Manuk recep disaradah patembalan jeung baturna. Mapaesan keayaan alam harita di lembur Cukang khususna di hareupeun imah Bah Idun tisirikna saputing jeput harita teh loba jalma anu carilaka ku alatan kadatangan para begal teh. Gancangna ieu carita sakabeh anu tatu harita geus diubar aber diubaran Mang Aceng, Jang Rohman jeung Ronda anu baturna tiluan deui di antarana atuh Jang Ajat loba pisan anu mancen tugas ngaronda si Ujang aya. Malahan mah Bah Idun oge cakacikih harita teh di luar ka jero di jero kaluar deui. Maklum boga imah bari jeung asa bangreung loba anu ting araduh jeung sagarupana.
di eta imah harita loba pisan anu gegerungan jika tadi di imah Nabah Sanip masih keneh loba jalma deh anu ngariung untungna teh imahna kawilang lega jeung lebar tanahna teu karasa harita geus mangsa subuh ti kajauhan geus kadenge sora anu adan sora menikeun kahalimpu mentakwa asayam jago reang kongkorongo ngabagiakeun wancina beurang anu bakal datang. Berai-berai keayaan alam teh harita nincak kana mangsa isuk-isuk. Di lembur cukang keayaanna jadi guyur sabab jalma-jalma urang lembur loba anu pabeja-beja pawartos-wartos ngaromongkeun anu geus kajadian penting tadi. Harita mah imah Nabah Sanip geus aya Bah Idun di dinya teh ngarumpul para tokoh masyarakat satempat geus loba deui jalma anu ngarariung sabab hayang ngadenge langsung kana dongengna atuh harita Bah Idun ngamimitian ngomong sanes ieu teh Bah Sanip ngarasa penasaran ieu teh ku ayana kajantenan ieu penting tadi nya kumaha mimitina eta bet bisa aya kajadian kieu cik sok Abah Sanip dongengkeun lakona pokna atuh harita Bah Sanip anu keur diuk di juru berjeng udud ngawalonan kana pananya Bah Idum terus ngahulang heula sakedeung berjeng nginget-nginget anu geus kajadian dina mangsana di imahna penting tadi didatangan ku Rampog anu ngabandungan kabeh unggut-unggutan telila Bah Sanip mungkas omonganana sakitu Bah Idum dongeng nama naon rupa kajadian ku simkuring sakulawarga tadi tapi ari anu kadieunyakeun mah di luareun imah maksud teh duka teh teu da kuring oge teu apal sabab riweuh paciweuh direbo di jero imah oge komo nempo anak kuring atuh geus nangkarak beri boborot betih soak kuring teh sabenerna mah Bah Idum ari sia terusna matanyakeun we lah ka Mang Omon dah jeung ka para rona Sugan jeung Sugan geus bisa ngomong Sugan oh gitunya keun bae atuh Bah Sanip urang tanya we jang Omon teh kumaha kuat jang Omon lamun ngadongengkeun heula kajadian penting tadi karinya teuing Mang Omon geuning eta beungeut mereka barengep kitu disiksa meureun ujang teh nya alah nyanuhun atuh Abah Idum kuring disiksa dikakaya ku si Rampog gejul gelo nepikeun karipuh kieu ya awak sim kuring teh Bah Idum muni asaring sekuntunge kaburu datang batur lamun segentet teh mah jigana leuwih tikil ari omonganna nama anu kaalaman ku abdi mah kieu eta teh cingan sok kumaha sok lalaunan we Momon menang pananya kitu barabat atuh Mang Omon ngadongengkeun sakabeh kajadian lumangsung penting tadi ditetek anu kaliwat malahan masa terusna disambung ku lalakon Mang Aceng jeung balad-baladna ngalaman gelut atuh jeung Rampog anu saterusna kaburu datang jang Jakarana anu nulungan nepikeun ka kajadian tarung sar jeung Rampog eleh terus kalabur ninggalkeun lembur sakurnu aya di dinya kabeh oge pogot ngabandungan bari jeung kumecrek sawareh ngarasa sieun bisi Rampog daratang deui tapi kabeh oge muji nganuhunkeun ka jang Jakarana nu geus bebela pati ka urang lembur cukang sanggeus sakabeh rengse didongengkeun pok atuh bapa lebe harita anu ngomong ditujukeun ka jang Jakarana minangka wawakil nu araya di dinya aya geuning kitu kasep abdi bapa
Bapak di dieu salaku nu jadi wawakil urang lembur cukang. Kacida pisan nganuhunkeunana kana naon rupi jasa ti hidap anu parantos bebela cek paripos kiamat toh pati jiwa raga bikeun nulungan urang lembur cukang ieu dina khususna. Estuning kasayan hidup teh ageng pisan. Nya kedah kumaha atuh bapak saha batur-batur ngabalasna sok mangga geura carioskeun. Bapak palobe teu kedah nyarios kitu Pak. Abdi masuk jadi isin sajabina ti kitu teh abdi mah dateng harepkeun kenging balasan itu sareng ieu. Urang tiasa salamet oge alhamdulillah. Eta sadayana teh ngan pangeran antos marengkeun lamun bade nganuhunkeun mah nya kedah ka anjeunna we atuh ka pangeran anu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala teh kitu palabe. Asep nuhun atuh hijab pamilaras kitu mah urang teh kedah nganuhun teh ka pangeran anu maha kawasa. Tapi apan teh samata-mata Allah Subhanahu wa taala nurunkeun pitulungna ka urang da puguh kudu cukang lantaranana. Ari cukang lantaranana ngaliwatan pujang meureunan. Keur kitu terus atuh jakarana teh ngasongkeun buntelan ka hareupeun bapa lebe anu tadi terjadi di bawah nyatana ku si Juha. Sabab maranehna kaburu rubuh jadi teu malire kana buntelan nya terus atuh harita diampihan ku jakarana nu dimaksud teh rek dipasrahkeun deui ka nu boga hakna. Punten palabe aya naon kasep mangajangakeun buntelan rupina mah ieu teh barang anu tadi teh janten dicana ku rampog margi maranehna kabujeng rubuh waktos gelot tadi. Alhamdulillah syukur atuh kasep meureun tingaleun tah si babangok badog teh buntelan sakitu gedena kuat tingaleun bakat kuripuh meureun kasep. Nya itu barang anu saha tu juga nya buntelan bahsani berenya ciwe ya berapa riksa heula kalinya song atuh bapa lebet teh ngasongkeun buntelan ka bahsani terus atuh ditampanan da memang heueuh eta teh buntelan anu manehna nu dieusi duit jeung perhiasan menang nyokot tina lomari. Pok bahsani parita haras pisan palabe ieu teh buntelan sim kuring anu tadi dibawaku babangok rampog. Ai eusina mah duit jang modal meuli muning perhiasan anu si ambu eta teh ceuk Mbah Sanip beujeng rutret kana barang anu teu tulus dipaok ku batur. Kegening nya syukur atuh bisa kapimilik deui ku Abah Sanip jadi dibawa ku rampok berenyan. Dumasar kana eta ujang kasep Abah atuh salaku pribumi di dieu ngahaturkeun nuhun kana senjata pitulung ti hidap. Kacida pisan Abah teh atuh ngarasya kahutangan budi ku hidap teh. Banyak Abah bisa balik deui teh dicokot ku garong oge anak Abah jeung baturna geus salamat ditulungan ku hidap. Keke ari ujang teh atuh saha ieu da Abah macan apa ka hidap teh. Ari Abah mah katelah dia cecek batur maca Abah Sanip kitu. Bandar muning lah moal aya nu bireuk deui jiga mah.
Wastabi mah jakarana abah. Cek jakarana bari mesem. Terus ngajawab kana non rupa pananya ti Abah Sanim. Ngadenge kitu pok harita Abah Sanim. Ke ari asa usul bibit buit di mana hidup dia kasep? Ari abi mah kawi teh di pasir anu caket kaluwung pasir nangsi katalahna teh pasir nangsi abah. Paingan atuh ay kitu asa kakarapang dicekeng jeung abah mah. Ke ari maksud ujang jeung tujuan ari ka mana atuh? Kieu abah. Upami tujuan tempat mah abdi teh atuh teu gaduh. Teu bogoh. Teu gaduh kumaha kasep? Nya tujuan ngudag tempat mah teu gaduh. Namun sanos kitu ari maksad mah bade ngalalana we abdi teh. Tah ayeuna kaleresan dugi ka lemur cukang ieu ngadenge kekecapan ati jaka arana kitu. Sakurnu area dirinya kabeh arunggut-unggutan bangun kataji ku omongan jakarana. Sabot kitu trojol atuh biinem jeung baturna datang bari jeung ngajingjing teko jeung gelasna. Kitu deui cangeutna mun sagala diasongkeun. Anu harita kedengar riwung kawan tu Abah Sanip mebeunghar matak teu susah ku dahareun oge. Terus atuh sarerea harita ngaropi nyaneut bala kecrakan heula anu gegerungan anu barang dahar. Jakarana pipilueun we da memang atuh. Harita teh geus lapar kawan tu poe geus mimiti meletek poyan ti belah wetan. Geus cukup jigana teh keur waktu sarapan. Mangsa alam dina poe eta kaum dangu teu karasa waktu beuki maju. Dina mangsa beurang mata poe geus menceran, tapi anu ngariung di imahna Bah Sanip mah di luarna maksud teh masih keneh rame ngararobro. Jika nu baratah cicing dirinya komo atuh da harita mah Mang Omon atuh jeung Mang Aceng katutronda anu sejen. Bari sapisan ngarobrona teh sok sanajan masih keneh karasa rada cungar cengir atuh nahan kanyeri. Samal hanapok atuh Mang Aceng salaku pimpinan rona peuting tadi ngomong sanajan ripuh ge. Alah lain kuring mah teh asa baluas keneh kana kajadian tadi peuting basa harita gelut jeung rampog. Nu teteh lah pangabisana eta rampog lain lumayan. Sakitu dilawanan ku urang opatan kalakah urang nu cilaka komo jabab basa harita urang di talian mah rek diduruk cenah. Geus teu ngaharepkeun kana hirup nya sarua kuring oge atuh Mang Aceng. Soakna mah soak jaba ieu bincurang doang tuh. Kacida nyerina pan jaba ingat ka anak jeung pamajikan. Saupamana teh mah lamun jadi diduruk rek kumaha hirup meureun urang teh nya moal aya anu maraban jaba barudak leutik keneh. Parandene kitu alhamdulillah nya Kang Mang Aceng aya keneh pitulung ti Gusti. Cek tugas rona nu katelah si Ujang. Pok anu harita teh Mang Omon ge milu maeran kana omongan Mang Ujang bieu nya jeung Aceng. Anu ngarona peuting tadi puguh manehna oge atuh ngarasa reuwas. Lamun dras ingat kana kajadian nu lumangsung peuting eta puguh Mang Omon oge ngalaman disiksa ku rampog teh. Anu memang sakabehna talangna seueuh pisan ras-rasan. Sabot keur kitu pok Mang Omon harita. Ya puguh kuring ge Kang Ujang oge Mang Aceng. Sarua ieu awak meni asarim sok. Ngan untung teu keuna ku bedog. Tapi sarua nyerina maripuh juga nama duh. Peuting tadi kuring mah berkeun aku apes. Sarua lah kuring oge. Moal daratang deui kitu rampok deui teh
Da geningan tadi kala labur. Cek utom harita beri jeung rutret kas Ujang ke Mang Omong katut ka Mang Aceng. Pok atuh Mang Aceng harita. Ya, mudah-mudahan we Tom. Namun nak tapi nya kumaha lamun ka dieu deui dinya dipikir-pikir maduh. Ya jadi hariwang dekah sok sieun aya kajadian anu teu dipiharap. Itu cek obrolan Mang Aceng jeung baturna bangun pinuh ku kahariwang. Nya terek itu kumaha atuh. Ari sabab lamun komplotan rampok daratang deui geus pasti picelakaan. Ari sabab moal aya anu wani nyang hareupan. Naon sababna lantaran geus jelas-jelas. Ari ku jakarana mah geuning moal bisa terus tumetep di dieu atawa di dinya di eta lembur. Da puguh keur ngalalana kasebut nage. Naon rupa sakabe omongan Mang Aceng jeung baturna kadengeun ku jakarana. Pok atuh harita jakarana. Ujung ngarabrol nawe teh. Mang Aceng. Kieu we Ujang. Aduh jadi aduh. Kieu we atuh mangnya kasadayana ieu nya. Atau setong wakang ngemut anu cantang tu atuh engke bisi kalah nambahan pikiraneun nya mudah-mudahan we atuh rampok teh moal datang deui ka dieu. Nyata atuh Ujang kasep. Nah Ujang padahal tadi rampok teh paehan we kabeh atuh tumpur ludeskeun. Jadi henteu bimbang deui henteu ningnang deui malah terjadi kahariwang kaharep nah Ujang Asep. Mang Aceng upami dipaehan mah atuh Mang malah bakal beuki balai kanggo urang dieu. Naon balaina Ujang Asep? Ari sabab kieu Mang. Maranehna teh baladna teh loba. Nu tangtu bakal males pati carana tangtu bakal beuki ngaruksak. Bokana bana nya kitu diatuh pasti kana nyawa mamang sadayana di dieu. Atuh harita anu ngadengikeun anu ngariuh mending ngaranjung sabab ku maranehna mah teu kapikir bakal nepi ka lebah dinya. Memang naon rupa omongan jakarana teh aya benerna. Leng atuh kabeh oge ngaharuleng. Anu ngomong deui. Tos lah ayeuna mah saur abdi oge amang-amang akang-akang sadayana. Entong diemutan teuing lah perkawis kapayu namanya. Doakeun mah doakeun ku sadayananya. Ngarasi rampok dati pasihan kasadaran hatena. Dililirkeun alam pikirna. Ngarah naon ngarah teu hayang ngarusak wae kalembur nya Mang Aceng. Muhun laras lebah dinya nama Jang Asep. Kahartos ku si Amang oge. Itu jawaban Mang Aceng beri jeung cungar cengir nyebutna teh Jang Asep. Jakaran rana teh mangsa alam ti karasa waktu beuki beurang bae. Samalah mah harita geus datang waktu lohor. Jang Jaka harita ngomong bebeja kanu aya di dinya yen arek pamitan cenah. Kulantaran urusan geus dianggap rengse. Tujuanana tayalian deuk neruskeun deui hanca lalampahanana. Atuh puguh we harita teh pada nyarek ku Basanip, ku Bapalebe jeung ku tokoh-tokoh masyarakat satempat lainna nu aya di dinya we. Sok sanajan berat suku oge jakarana geus buleud paniatan. Malahan mah pok harita Basanip. Ujang Kasep. Nya hidap ke arek init ayeuna keneh. Be. Padahal mah isuk deui atuh. Teu kudu rusuhan teh geuning urang dieu teh meuni saranoon keneh ka Ujang teh. Terus pisan sumuhuna mah Abah. Abdi teh bade ayeuna wae. Da sadayana urusan atos rengse atuh. Ieu mah. Dia ya kasih binya. Geus masalah diulahkeun ki kumaha. Ditinggalkeun di dieu kumaha. Katulah kitu mah tuh. Supaya pamaksudan hidup moal bisa dihalangan, abah oge moal bisa ngahalangan. Dia mah urusan pribadi. Ngan kade kasep nya ulah poho ka abahnya jeung ka urang
lemur cukang ieu bisi dina hiji waktu datang ka dieu geus pasti hidup teh moal disaha-saha ku sarea oge. Tah kitu Kasep. Hatur nuhun atuh Abah kasadayana. Hatur nuhun pisan. Ayeuna atuh abdi teh bade mios bae. Nya sanggeus kitu mah. Jakarana harita amitan ka Bah Sanip jeung kanu sejena sasalaman meuni pada hayang. Kanu araya didinya teu poho sararea oge nganuhunkeun di sababaraha balikan. Nganuhunkeun ka Jakarana. Kalawan telebadi catur itu jeung ieu kencis atuh harita kene oge Jakarana indit. Tapi saacan ninggalkeun lemur cukang teh teu poho harita jang Jakarana nepungan heula Nyi Mami. Nyat jeung kulawargana terus amitan atuh ka Jang Usman lanceuk Nyi Mami. Jang Usman, Atang jeung Odang rek papisah teh bet jadi nineung. Padahal pagi ge karek poe kamari. Nyai akan bade pamit lahnya. Kade Nyai sing ati-ati bisi balad rampog ka dieu deui. Mohon mana Kang, ulun angkat kade sing atos-atos di jalanan Kang. Kadenya Kade naon? ulah hilapnya kabdi kepami akan aya waktos kadieu deui kade ulah teu. Yang kelak gumujang. Insya Allah Mi, insya Allahnya. Moal atuh. Moal ka dieu. Sanes moal ka dieu. Pasti ka dieu moal hilap. Akang oge moal hilap. Nyai ke akang ka dieu deui nya upami aya waktos. Nuhun Nyai. Ieu nya di kantun lingih belakang. Ieu tong pageuh teuing atuh nyupeng teh. Tong waka tuh. Tong waka naon itu ya Allah ya Rabbi. Itu isin ku batur bener. Malami ge insyaallah Kang ade deui nya. Nya sanggeus amitan gitu mah. Leos atuh jang jaka hate mah berat kacida. Ngan kumaha atuh dituntut ku pangabutuh waktu. Hayang maluruh indung bapana nu asli. Urang mana jeung di mana? Jang jaka harita ngenci sorangan dijajab ku panitip Nyi Mami jeung batur-baturna jeung kadang warga masyarakat cukang alias lembur cukang. Hatena teh aya rasa sedih jeung ngalangsa melang jeung hariwang campur jeung ngajadi hiji. Bekeulila jauh beuki jauh antuk namalas awak jang Jakarana ditereuy ku pengkolan teu katingali. Atuh renghap Nyi Mami ngarenghap narik napas anu panjang bari jeung rimbai cimata teuing kunaon. Sanggis kitu medereg-deg buru-buru manehna teh lumpat muru ka imah bari jeung lulumpateun teuing ngarek naon panganna Nyi Mami lulumpatan. Kasugri para wargi cag urang tunda harita kaayaan lemur cukang dina umumna. Khususna atuh Nyi Mami anu barang datang ka imah langsung asup ka kamarna blug terus ngadiung-diut ciri jika ada bae berat ka Jakara rana anu harita ninggalkeun. Tunda lembur cukang nya kitu deui atuh Nyi Mami jeung kabehna urang lemur tenden sakedeung tunda sagedap insyaallah ka hareup kasamper deui lembur cukang teh. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka Jakarana anu lempang sosoranganan.
sugri para wargi. Harita jang jaka lempang sorangan ngadigile we harita ninggalkeun lembur cukang arek mapaikeun cenah nu jadi indung bapakna atawa rundayanana. Malikan di ka tukang ayeuna urang kocapkeun kaayaan anu garejul nyatana si Oded jeung wadia baladna. Anu harita kabur mawa wiwirang lantaran naon lantaran geus eleh gelut ku jakarana. Harita sabada ninggalkeun lembur cukang gen cukang terus atuh maranehna teh laleumpang rek balik ka guha anu geus ijangjikeun tempat anu geus dijadikeun tempat panonoban maranehna anu matu. Tapi hanjaka laleumpangna teh henteu bisa gancang. Ari sabab atuh harita wanci masih keneh peuting. Kaayaan di jalan masih keneh poek mongkleng butaradin ukur kacaangan ku cahya bentang. Komo atuh da jalan anu disorang teh nuju kapiluweungan loba tatangkalan anu gerle jeung hiung. Ditambah deui atuh maranehna keur tatu atuh puguh we. Dina mangsa leumpang teh meuni pating darengkruk, meuni pating karayap. Bari jeung napas ngahegak beakeun napas. Pok harita si Juha ngomong, aduh, waktu cukup maksudnya kapan? Cag para pambiarsa, carita urang tunda heula. Hatur nuhun kana perhatosanana mugia janten pambeberahmana. Insyaallah anjing urang lajengkeun dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.